sorangan urang ngabaturan teng teuingan hirup Gusti. Istirahat heula ah. Hayang nginum euy. Alas ya, caina beak. Oh. Ya, kenapa di saung? Ti kadieu ti. Kadinya enak. Kenapa mana di saung cicing sorangan? Dititap macul ku aki urang. Geus beres can mana maculna. Geus beres atuh ai maneh geus di mana pati? Kalek balik sekolah lang majak ngajakeun ulangan. Bisa teu maneh ngerjakeunna. Nya bisa atuh ari maneh. Tadi ge urang teh ditanya ku guru kajawab. Ari maneh diberek ku pertanyaan ku guru naon? Nya ku da urang nu ditutna. Jak, orang rek nanya ke maneh. Dek nanya naon pati? Nah, motor aya kuncian buat di sana. Nya heueuh atuh da ngararage motor atuh. Sok ngaco maneh mah. Heeh nya, buat mobil ge aya kuncian di sana. Pati maneh teh sok diajar boloho. Nya heueuh atuh da ngaranage kendaraannya di sada. Aya nu teu di sana tapi aya kuncian. Heueuh naon? Tuh, emang panto. Bisa panto ge di sada? Wah, benar bisa kita di sana. Bisa atuh. Hayu maneh ka dieu. Yo, Awas manehna ka ditu. Tah leungeun maneh kieukeun. terus kumaha? Aduh, sakitnya dong. Si Hadi kernaon euy. Urang korek handapun tanggal jauh. Oh, nah mana pang? Ngararuas wae Asia goblok. Naon maneh kura kore di dinya? Keur neangan duit hang euy anjeun. Aing neangan duit mah. Naon maneh leungit duit? Lain leungit duit, urang neangan duit sugane mangih duit di dieu atuh. Oh, sugan teh leungit duit goblok. Oh, sugane atuh mangih duit aya maneh. Nah, si aing oge mangih duit 4.000. Proses mengkhianati hasil tuh permisa 4.000. Sok ah, jam tayangna kurang 4.000 keun supaya monetisasi ame menang penghasilan ame sayangna kurang sadayana tim Orci TV semangat. Hatur nuhunnya baraya anu tos subscribe channelna Orci TV. Hayo lanjut ke video selanjutnya. Jak, maneh kemana? Geus gaya kitu? Dek ka kantor lah. Tong ngajak ngobrol lah urang rusuh. Hari maneh teh era? Era kunaon ai maneh? Eta ti luhur gaya, ai kahandap eta tempo. Asia teh nyadar goblok. Nah ada nu salah geus gaya kieu urang mah. Gaya mah gaya eta tempo kahandap. Anjir, poho teu dicalanan. Anjir, aing nangis jelaman itu tang anjir. Goblok bisa. Bos, kunaon bos? Ayo. Kunaon bos adat-adatan wae? Oh, eta anjir. Kabogo urang. Oh, Di deketan ku si Pahang. si Pahang mana bos? Ah, eta mah nya teu apa si Pang.
anu beungeutna cigah bungaok geuningan apaan teh aneh. Oh bos, anu nurutan banget nasi pangwali, anu teu mirip-mirip. Oh tah eta. Ayo bos, orang teangan yuk. Ayo urang. Ya atuh urang-urang jelas ya mah. Wae ayo sia. Hah? Sia si Pahang heuh. Aing ada pelajaran. Pahang. Ya naon Kang? Tadi heula maneh. Tadi Non maksud maneh ngadeketan ka boga si bos? Henteu urang mah moal ngadeukeutan deui da. maneh si Allah. Bos, kurang dibere pelajaran aja. Oh, sok atuh bare kumaha pelajaranna. Urang tungguan di dieu heuh. Ayo maneh ngilu ka urang. Wah, asap wae. Buru mana ya? Pelajaran si Roja. Ngerti tuh. Hah? Ngerti. Buru iya maneh ngerti teh. Sok baca. Oh, apa tuh? Iya baca. Coba. Ti pangnyiarakeun sirah urang lah. Emang kunaon mang loba kutu? Sok-sok lah tong loba ngomong, ke kurang bere duit. Atuh mang. Mang, nah habuk teh loba huwisan. Ah, maneh mah diuk heula sakedeung lah. Nah habuk mang mah loba huwisannya. Ai buk nu handap mah henteu. Luhur mah tempat mikir. Ai nu handap mang. Nah, nu handap mah tempat hiburan.